Halo? Halo? Halo, Yuk, Assalamualaikum. salam. Kambing badan roskeun lebih hartosna pamilon teh kumaha tah? Pasien di mana ngeutana sareng asa kirang tepatnya. Mangga. Sareng kaduana ieu saweus bapak buah nepi anak buah tah. Sakirang tepat ya tah. Mungkin keteranganna. Mangga. Pamilon eta neangan kecap saresna anyar eta. Eta saresna pemilih. Tapi pamilon teh tiasa oge anu hadir. Seperti anu miluan karena kongres miluan. Milu ikut. Pamiluan dirobah. U jeung A jadi hiji jadi O. Seperti pakuan jadi pakuan, pakuan jadi pakuan, pamiluan jadi pamilon. Tah yang mengikuti pamilon teh kitu. Pamilon teh misalnya anggota kongres, tah para pamilon kongres tuh geuning. Tah lamun urang dek kadedet-dedet disunakeun. Tapi atuh kada sadayana disunakeun da teu naon atuh. Sabab tong baru bahasa Sunda, bahasa Indonesia ge aya nu aneh, sok sawios para ahli ge. Lamun kata mun ucapan didobel eta berarti banyak atau kalau kata kerja mah tidak sekali melakukan. Nya, kok benar enggak? Loncatnya diulang eta teh berarti lain sekali. Nya. Lamun ayeuna loba gunung-gunung eta lain hiji. Tapi aya hiji dina bahasa Indonesia, kunaon make kudu disebut kura-kura? Teu kuranya. Henteu kura, atuh pugu-pugu jual kura-kura we, bari hiji. Kacipta lamun loba kura-kura. Tah, ieu geura jung tanyakeun ka sasaha ge. Nah, eta kura-kura make didobel, mangga sawios aya para ahli bahasa ge. Nah, lain kura we. Ada seekor kura-kura, geus nyaho kura-kura make seekor. Apa namun leuwih ti hiji mah? Itu di situ ada kura-kura. Loba-loba teuing. Tah, geus heula. Kok lagu alahan anu jelas, anu atra. Ngan hese kudu ngomeanana protes kasaha jeung teu ngarti. Cik atuh lamun teu ngarti matak naon nanyakeun kanu ngarti. Contona Kang Ibing lamun rek asup ka tol baheula masuk aya stiker. Wilujeng angkat tong hilap ngadoa. Wilujeng mah ku we nulisna nu biasa. Ieu mah ku u jadi e. Wilujeng salah maneh teh. Matak tataros heula. Tah Fakultas Sastra Jurusan Sunda aya, IKIP ge UPI aya, si Apun dari Diomara aya, Namleg geus atuh naroskeun heula cing bener henteu ye. Ieu mah ulah nepikeun ka ulah dugikeun ka naon teh? Nu lain-lain make jeung wilujeng. Salah, wilujeng teu make EU. Teras kungsi kuring ka Cirebon. Di daerah Majalengka rek aya bendungan Jati Gede. Tulis we Jati Gede cenah make EU. Untung aya mah geus dilalaan geus diraromak. Cing atuh euy. Kakang Ibing mah nanyakeun kitu mah nya ge lain ahli lah. Da urang sanajan teu ahli ge bisaan. Bahasa Sunda mah teu leutik piraku dibarokeun bahasa Sunda make jeung wilujeng. Wilujeng angkat make EU. Salah atuh. Ngarep cenah sidik ngarep. Obe kumaha teh ka mana bieu teu leungit. Ka dieu atuh euy. Tadi itu gitu. Di ditu diukna urang aya ngobrol jeung mana geus lila. Ieu, kieu ya bae kabeneran. Ai ngadungarana obek teh itu dulur kuring. Asalna aslina urang Majalaya saparako, ngan cicingna di Australia. Da kawinna ge jeung nu bule. Jeung urang Australia. Ya kitu. Tah, ayeuna teh lain kuna naon bek? Aya naon kah? Bangsa seni Sunda, bahasa Sunda teh urang Sundana ge geus loba, barudak orang teu malire. Cing urang rek nanyakeun ari di Australia. Kailain kitu tahun sabaraha cicing di Australia? Tahun 80 kah? Tahun 80 di sini lain. Nya. Tah, ai di Australia dihargaan teh bangsa bahasa urang seni urang. Kantenan tuh Kang. Nu mawi abdi teh ngaraos bingah, kalaresan ku Kang ditaros pisan. Nya, Sim kuring sareng pun anak salayana. Pala putra abdi sok saras bola gini nyari Sunda. tah eta. Tuh, tah kitu. Nah, ari urang Sundana sorangan nepikeun ka wilujeng. Entong wilujeng. Tuh. Eta wilujeng. Kau aya ieu teh lagu anu naon teu geuningan? Naku saha geuling dari deung. Ieu nomor 7 atuh putra. Laguna teh lagu naon teh? Kasmaran. Meureun. Tah aya nomor 7 cenah tah. Cik atuh urang teh di luar negeri punten uing teh di Australia teh kukulintingan teh lila. Eta rarasaan mah jelema ngahargaanana kana seni Sunda. Ya Allah ya Robi. Bahasa Sunda nah ari di urang. Di urang teh kieu barudak ayeuna teh make jeung aya aturan ieu aya artis urang Sunda. Kayaknya sorry ya kita ngomongnya mending jangan Sunda ya. Padahal eta teh jeung panggih jeung urang mah nyorok cok ku bahasa Sunda teh mending ngeunaheun. Kang damang ti mana wae meni
Menikah abdi teh meni akang mah juga tos hilap. Nah, ari geus di Jakarta, kita sih jadi gimana gitu? Waduh. Maneh teh nanaonan da teu gaya. Apaan departemen ieu teh berak-bekang? Wah, lain kikituan atuh da urang teh urang Sunda euy. Keun bae da lain kudu hartina bener, lemes, alus sanes. Atuh ulah era ngomong Sunda. Tah kitu. Lagu-lagu Sunda da ngeureunahkeun sabadara mah. Ye. Darso. Keun bae eta mah rek disebut batu nu resep nyebut itu nyebut ieu. Kunaon Kang Ibing resep disagigireun sora darso ngeunah teh rumpakana sok ditinggalikeun endah atuh. Ya pogo. Da di deuleu-deuleu eta nganung pihartieunana teh ngeunah. Nya. Geus sok lamun ngadangkeunnya berarti darso uing nepi ka apa laguna. Teu hoyong ningali cisoca ngenclong Aduh. mata ngenes lamun dipelong lir inten nu kasinaran herang ngagenclang Allah eta Gini geus eta rumpaka aduh ceuk urang puitis. teu hoyong mung janten tulak pangjagi inggis laib dukana diri naon kok sok atuh bener keun atuh betar saya kurang dibere waktu matak aing nyanyi geus benerkeun maneh tuh lieur cai nu herang bari remis kamari tuh gerak tuh. Nya bener. Apa eta gerak sok mangsa yang sekarang tuh bukan kemarin nya eta cek bahasa Indonesia na yang sudah mah sudah kita bukalah cerita baru pan gitu ayo calengkeun teh ku lagu sunana ayeuna kiwari lain kamari ayeuna lain bihari urang muka lawang nu anyar mendet lawang panto tukang gini takap Kang Ibing keun mah atuh nya ge bobogohan mah di Australia ari lagu mah Sunda nya kitu alah leres neng meuti aduh kitu talun lah talun nya kitu Kang abdi teh ka kalintang bingahna gitu padahal Kang harus ke orang Sunda di Australia alhamdulillah Kang bendera ki Sunda ku abdi 27 tahun dikibarkeun ge bisi teu percaya ilaing ti Australia pannerangkeun ilaing miara budaya Sunda make bahasa Inggris kajen teh setengah detik ge cing sok. Ladies and gentlemen, I would like to say thank you. First of all, I would like to say thank you from to Kang Ibing. He already gave a time to speech tonight in Radio Marak. Aduh, chicken so teruskeun heula. When the time I left Indonesia 1980, I was young boy kan. Young boy. But I'm proud to be Sundanese people. You know why? That time I brought some kecapi to Australia. And until this time, that kecapi become my soulmate. Besides that, yes, kecapi. Sorry. The kecapi make me happy and what's called proud to be Sundanese. Until now, I just wrote some song they call Kecapi Nu Jadi Saksi Oh Kasmaran. Gara orang haleang kayaknya kayaknya. Dur kayaknya. Ceng, ya kan tadi kecapean gitu ya. Nakasaha kudu balaka gitu mahitkeun tungkusan kalbu nakumaha kudu nyarita nyampaikeun rasa katresnan. Halo yes Yes. Jika pundeng, alima alim dicandi. kajen alim ge aing mah maksa dek nyandung maneh. Kota kembang, kota pangbang berangkali. Narah lain. Nah, dia mau nanya, narah itu apa? Narah tuh tidak mau. Narah tuh tidak mau. Narah? Ya, tidak mau. Tidak mau. I don't like. Oh, gitu. Nah, gitu. Enak ya lagu itu ya? Wih, iya tuh. Panaya lagu nano saja nanti teh. Kapasiri kali kia tak anjing, aki-aki digegel anjing. Tadi yang bisa. Bener gitu kan. Narah lain dapat berlanjang jangan. Terus itu kan? Yang dapati terus orang goreng. Ini bisa tegap ya. Eta japati. Ya, terima kasih Diana lah nuhun. Halo. Kayak kamu. Halo. Assalamualaikum. Salam.
Kang Ibing, Kulan. Betu Maro. Mohon. Upami kecap anturan seperti misalkan naik ke luhur gitu kayaknya. Baras turun ke kanan, Mohon. baras lebat ke jero gitu. Keluar kumaha tah? Kan? Mun lebat ke jero. Berai keluar. Keluar naon? Nya. Mun naon? Keluar teh. Kumaha kacapna, kumaha kata-katana. Oh gitu. Mohon. Pan naik ke luhurnya? Mohon. Naik ke luhur turun ke Mohon. kanan. Mohon. Baras lebat ke jero. Mohon jarak jang keluar aya nu kitu. Mohon. Oke tuh. Mohon. Kumaha kalimatna gitu. Mohon kumaha kalimatna. Nuhun kan. Mangga sami-sami. Kala. Halo? Assalamualaikum. Salam. Kang Ibing bade tumarang. Upami sakedik awan teh bahasa Indonesia naon? Masing-masing sedikit. Oh, nuhun. Tuh, sekedik sewang Indonesia masing-masing sedikit. Aduh. Cing, eta lagu anu biasa kok aya teh kok. Terus kapenak teh can? Nomor 7. Lagu naon teh judul teh? Kasmaran. Kasmaran. Kira cobian ieu cengeng juragan. Lamun eueuh tadi na eta na kasetna mas urang-urang aya. Nyata eta. Anu tadi. Sok, Tah eta geura kuku. kasmaran nih nakasa gitu. Jadi asa gini hirup ye. Atuh Baru urang jadi orang Sunda na kumaha. Pelem hirup. Sok jeung diki kan bahasa Sunda mah kalintang eyeubna beunghar. nya. Ya contoh lah mun bahasa Indonesia mun makan saukur gitu. Coba di Sunda mah loba pisan. Tuang nedanya. Nya. Ngomong kasaram di netep segala baru Ya jablo. tegek. Batak bintring pisan hirup kudu ngarasa bangga jadi orang Sunda teh. Ngisian gegembung. Asa Sunda mah aya. Aduh. Leuweung deh jadi aduh kampung mah. Cenah itu nanti cenah. Lolodok cenah kan. Lolodok cacaplu. Ini Batak padat. Batak urang kudu ngarasa bangga sebagai orang. Aya, kok teh kok. Eta na kasetna mas uing. Ya kasih tambah lah. Sarua. Di sami wae lah. Ngan eta mah weu teh kene gitu dikaluarkeun. Beda we janji ka Kang Oko. Cingko mana? Sok lur. Nya. So, gerak bintang raosna hiji lagu. Karangan Sim Kuring, nalika Sim Kuring nuju di Sydney. Tapan dina rumpakan agen nya ka kuping Kang Ko. Kacapi nu jadi saksi tak gitu nyaksian lalakon diri rumpaka natrat nyarita tandani kuring ni cinta tah gitu Kang kok eta teh istuning tingawitan abdi ning antunkeun Majalaya ya eta kacapi teh janten saksi kemana-mana cek kasarna mah teh ka bintang 4 bintang 7 sugan Kang eta kacapi jadi saksi lalakon hirup Halo? abdi di Sydney. Halo? Tah. Tetela geuningan si horeng lagu Sunda teh raoseun. Halo? Assalamualaikum. Salam. Saya sekarang dadan di keluarga. Mohon. Aduh, meni rahasia gitu kan ya. Ngupingin tembang-tembang Sunda. Mohon. Abdi ke kalintang bingahna gitu kan. Mohon. Mudah-mudahan sing orang kali raya teh sing kersa gitu nyari Sunda. Non. Amin. Abdi oge teh nya abdi ka kasbat murang kali baung gitu. Mohon. Tapi abdi teh seneng gitu nya kena seni Sunda. Reus gitu. Nya reus. Kemudian abdi kan dina sok ngabendoma gitu teh Kang Ibing. Mohon. Iraha Kang Ibing bade ngabendoma deui. Aduh mah da teh kabeh lagi sok ngukut teh hungkul. Saur payudi Mohon. anu di Parahyangan Kang Ibing iraha kana bade ngabendoma deui gitu. Abi mah terangaben ti baheula ge abi resep ngukut Bapak. Nernak-nernakeun gitu tah hoyong terang mendomake jeung make dikawinkeun janten kumaha kitu. Oh, atus nuhun. Mas sami-sami Pak. Abdi teh terus bade nginten salame Kang Oka Abah Acam. Mangga Bapak. Kapundama. Mangga. Atur nuhun Kang Ibing. Mangga. Duh Gusti da ieu lamun ningali nepi ka urang Sunda ye tina buku Pak Unus Suryawirya bek Kumaha gitu kan? nepikeun ka urang ningali ye lalab dia lalab Sunda wae ya mungkin ye hiji baluntas 2 bonteng 3 cangkudu ieu nepikeun aya gandaria teras papaya teh gedang teras huni kadongdong Cina jaat jamu bol jamu mede kangkung kacang panjang kastuba katuk Kantanan. kencur kemang lencak lobak mangkokan surabung puring kaniki
roai peda, roai kerupuk, salam, saladah cai, saladah bokor, daun sampe, daun hui, terong, terong, waluh, antanan, bunut, celincing, eceng, kenyer, gelang, gewor, godobos, kenyer, jengkol, jotam, jonge, koang, kosami, kiapit. Eta kosami teh sore ngaranna lalang kan. nyaho kitu boleh dicoyelkeun ku eta. Kosami dicoyelkeun kana sama. Trotoarna beak. Ki hapit, kasingsat, katepeng, daun kentut, kamangi, lampene, mareme, poh-pohan, pongporang, putat, senggang, sintrong, tolot, lamun disembatan aya 120 deui. Lain bahasana teh ku antik teh. Mata kudu ngarasa bangga. Bade ayeuna antanan Kang jonge, mangsan karang itu pan. Gini bisa. Lain oh dina bahasa Inggris nage oh jonge malah. Nya nah, udah urang ge adekeun ka eta teh encan aya nu tina kemang cenah aya nu tiasa teh. Gomrang, papaya, kadongdong Cina, leunca, surawung. Ini pikeun ka aya nu tina buah. Buncis mangkudu hiris, papaya, jaat, jagong, kacang panjang, leunca, nangka, pari, paria belut. Aku jengkot tak nanti kan gak orang bingung. Udah mau aja di Inggris kita kok tuh. Narik kumaha lebih kata. Ya, tak gitu mata orang sebagai orang atau orang Sunda kok ngarasa reueus ku bahasana, budayana. Halo, gitu. halo. Halo. Assalamualaikum. Salam. Kang Iti. Mun. Aya kasetna aya salam di kaset. Aya kabar budak Damas we di Lengkong Besar Pak nomor 47 genep 7. Lengkong Besar mohon. Da eta mah abdi nu ngadamelna tenang moal anu malih. Asli sadayana. Mangga sami-sami. Waalaikumsalam. Uluh, alah jajan kesebut kabeh aya koang. Halo. Halo. Mun. Oh, di ngamprah naon dah. Kulan? Ngamprah teh daftar, Pak. Ngamprah. Ah, orang mau menang tiala teh bola geus hiji heula ngamprahna. Ah, gitu. Suna teh. Halo. 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 Mun. Kang Iti ngiring ka Kang Obek. Pada ngabagya. Mangga Kang Obek Pak. Kang Obek. Tutup eta dengkeun ya. Mangga langsung ya, Pak. Hatur. Kang Obek teh kan persami di Australia nya. Sumohon. Namanya abdi nguping putra Kang Obek di Australia. Sumohon. Nyirasna Sunda gitu nya. Sumohon. Jadi bahasa Inggris biasa Sunda tiasanya. Sumohon dari kaleresan pun anak mah belasteran Bangkok gitu sareng Majalaya gitu. Dan indungna jangkung bapana penek, tapi alhamdulillah hari anakna begitu gining. Mohon jantan tapi teh kieu Kang Ibingnya sareng Kang Ibing. Jadi potensi anaknya kan urang mah uling pas lepat nun terus sepat hilap kana Sunda kumargi teh di sana Sunda. Padahal salah potensinya besar maksudnya kieu saur ahli anak punya psikologi anak. Jadi anak 0 sampai 4 tahun bisa menyerap sampai 10 bahasa. Nah, contohnya putra Kang Obek kan ya. Sunda tiasa, ada di canak dialit, Inggris oge tiasa. Sumohon. Salasna langkung ti kitu Kang Obek, katurun Kang Obek. Sabangsulna. Tuh, pada datang pika kitu. Nah, halo, Cing. Halo. Assalamualaikum. Salam. Kang Bi. Mohon. Ya sareng Kang Nang ya di Ciapus ya. Ciapus Bogor, mohon. Saya Ciapus Banyaran. Oh, Banyaran. Mohon. Kembali tepang jadinya tadi Ciapus Mohon. Banyaran. Kang Bi. Mohon. Ina lagu oge ya nya. Kaya reuneu beureum cenah reuneu kayas reuneu Rene beureum reuneu hideung rana kaya solempangan. kolentangan Kelentangan mohon. karina reuneuna teh naon? Reuneu tangkareuneu sapertos ranu. Oh tangkal. Tahon. Mangrupikeun tangkal. Sapertos hampir pasami sareng ranu. Oh reuneu teh nya. Mohon. Tau upami eta kolentanganna naon hartosna? Kolentang teh Warna kene. sanes warna. Anu ieu teh geuningan, oi kolentang teh salajeng upami kembangna sanes kembang buah mahoni anu ipisna nu sok ngapung jiga eta kolentang eta. Kolecer. Anu jiga kolecer gitu geuning teh eta kolentang. Kolentang sama buahnya. Mohon. Buah kolentang pamireuna tangkal. Tangkalna mohon. Tangkal reuneu. Aduh aduh nuhun. Mun dilembur kayu reuneu cenah mun dileuweung kayu ranu, mun dileuweung kayu ranu. Oh gitu. Dileuweung kayu reuneu. Hatos saya nama. Mangga mah dipake Hatur nuhun Kang Ing. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh Sunda tah. Apaan di Sunda mah kai teh make ki. Mata kalau duh. Eta cenah manuk euteup dina ki hujan, kai hujan sebenarnya mah. Disingkat. Di sana disingkat. Geuning sok aya naon teh geuningan? Di jalan naon teh ki hiang. Tah eta teh kai hiang. Kayak Kuat teh ki hiang. Lah Sunda mah teu da make jeung aya aturan. Teu make ki kai teh. Ki hujan, kita tanya kai hujan ngaranna teh kai teh ki teh. Lain aki-aki lain Tapi kade Sunda mah singkat padat gitu. singkat padat kitu tah. Ya itu. Nu mawi bahasa Sunda teh nyaeta cek abi alah hese Sunda mah lamun geus ngagamarkeun hiji hal teh nepi ka kieu. Ieu aya anekdot. Sejarah budayawan jago bahasa Sunda M.A. Salmun
ngadongeng sareng Muhammad Amri sami-sami sastrawan Sunda. Cek Muhammad Amri naroskeun ka Mas Salmun cing ye akang pangneangankeun cenah. Hayang ngagamarkeun jelema nu jangkung gede dedeg godek panjang kumis baplang banget permes tapi hayang ku sakecap eta pinterna mah Pas Salmun makanya batin atuh ambil kan atau saya Amri Home. Efek teh Amri teh Muhammad Amri dibalikeun ke Amri Home. Heuh eta cenah. Tapi kabayang lamun jelema duh atuh bari Amri Home. Jelema teh kitu. Wadah. Eta jadi aya sastrawan mah tak sok inget teh. Apa aya sastrawan Inggris teh masa teh gini kan Romeo and Juliet teh William Shakespeare gitu nya. Tah malah aya deui hiji Anton Chekhov itu jago. Nepi ka aya sastrawan muda Rusia nyieun karangan kandal teh 5.000 halaman. Eta kacipta. Nya, dibikeun abdi teh cenah hayang ngarasa bingah pisan kehormatan lamun ieu buku dipasieun judulna ku salira. Mun hartina ieu maca judul teh kudu maca heula lalakonna. Iya. Tapi Anton Chekhov mangan saukurna hari di jerona nyaritakeun perang aya eueuh. Eueuh aya nyaritakeun perang eueuh. Ah teu aya. Mun di bahasa Indonesia mah aya genderang eueuh cenah tamur. Teu aya. Geus bere judul, tak ada perang, tak ada genderang. Cek aing eta otak euy. Ginding Tak ada perang, tak ada genderang kitu. Cek urang eta ginding kitu tah inu sih mah kitu sastrawan ge kok make jeung tak ada perang, tak ada genderang kan sakilat. Pan kitu tah ibarat silatnya Kang ya. nya teu kudu kaitu ka panjang deh Pak make jeung di jerona aya nyaritakeun perang teu. Teu aya. Sugan eta getamur teu genderang teu aya geus tulis judulna teh tak ada perang, tak ada genderang. Halus. Halus teh. Yo, tepat aing mikiran tahun-tahun cenah lila. Nah, ieu mengan sakilat tuh, geuningan. Tah eta ari jelema mah. Jadi ulah nepikeun ka anu sok salah arti wae. Masinis keur ngajarankeun kereta api atuh digigireun rea tukang kupat tahu keur kukumah. Keur ngumahan piring, aya lapna lap beureum, beres ngumah kakebut, katingali ku masinis. Tanah bahaya, direm. Bari nolol kana ka tina panto kereta api nanya ke tukang kupat aya naon mang teh aya naon kantun bumbuna Ginding geus. aya naon kantun bumbuna harus ya mah betul ngetan yang ulun Aduh mata kayak tah kaleresan abdi ayeuna dina ieu nya Kang. Pan abdi mau ngaung teh sok dina Rum Bandung hiji. Eta sadayana anu aya di mancanegara di Amerika di mana wae. Geuning tugel ka ayeuna oge eta teh upami nyarios dina Rum Bandung teh sok ngarango bahasa Sunda. Perilaku anu tos tahun-tahun di Amerika di mana-mana eta bahasa Sunda dugi ka lancar keneh tah ayeuna balik di ka Bandung Kang. Eta barudak ayeuna geuning punten ieu punten pisan. Ari jalan swear cenah gitu. Bari kieu nya swear. Nah teu bisa menyebutkeun sumpah kas urang baheula. Cik atuh kudu kumaha ieu. urang mah pada nyebut sumpah tah bari inung suku teh dipelengkung ngaran teh jadi Ingat sih cetar gelap bari nyabak cetar gelap. Oh itu tanggal kai lain orang sih gitu kan. Tapi barudak ayeuna kitu kumaha pengaruh naon? Ya lingkungan Kang. Eta si bule geura bisaan iklan urang teh teu meunang berbahasa Inggrisnya kudu lantaran bahasa Inggris teh bahasa internasional tapi ulah kieu ari budaya batur di mulai ari budaya sorangan ditinggalkeun ulah pisan Kang. Soalna kieu mun urang loba bahasa mah lebih merdeka nya Kang nya. Datang ka orang Sunda bisa ngomong Sunda leuwih tinggi, datang ka orang Jawa bisa ngomong Jawa enak. Terus ka orang bule ngomong Inggris panting tim orang Sunda mah contoh kieu Kang punten bade sanes bade ngahinakeun nya. Lamun urang Sunda ngomong bahasa Inggris alhamdulillah Kang tengerakeun. Contoh nu lainna lain ngahinakeun ieu suku bangsa punten. Da urang sok sanajan logat ge da surat Sunda mah bisa lolonokan Kang. Sok ngomong Prancis juga orang Prancis, ngomong Inggris juga orang Inggris. Coba bangsa sejenna suku sejenna punten. Contoh boboga babaturan manehna geus 30 tahun di situ Kang. Ya punten ge. Lain urang mah kela bet ingat kana bahasa Sunda teh bari jeung teu ngarti teh dina beus kok. Dina beus konektor teh nagihan karcis bayar. Kabarna aya orang negro. Jeung di dituna preman bro negro teh, tapi ngarti bahasa Indonesia mah. Karcisnya tuan. Apa karcis? Saya orang negro. Oh mun teu atuh teu cenah. Tah aya urang Sunda gigireun. Oh lamun hayang teu mayar mah kudu ngaku negro. Pak karcis Pak, da abdi ge urang negro. Tapi langapna sia. Da abdi urang negro kai. Alah. Anu mata kade sakali deui ulujeng ka CFA sareng deui mari.
kamari putrana tos ditikahkeun jio muga sing bagja lahir batin nya akhirat didoakeun nya sing mulia tah kitu atuh alah da nyaeta atuh jelema teh sok heuh araraneh teh kok tak kitu duh dinu poek jeung dinu poek jelema papanggih ta urang Sunda nanya deh itu poek jeung poek palawan berengan ngeunah we nanya teh terus di mana Din wih ti wetan tong bari ngaliwat geus teh aing malin Udin paduli aing lain otong jadi saat ngobrol makaning poek ada naon di mana Din wih tong tenang sana jauh aing malin Udin paduli aing lain otong jadi saat tapi tegepnya kangnya bahasa Sunda apa naya Jawara jeung Jawara cenah musuh dan setahun-tahun musuh kebenaran pasaran pisan atuh dina jamatan makaning waduh anu hiji mawa kampak nu hiji mah bedog wah ieu mah geus pasti amprok saya mah hiji nyebut bedog nu hiji nyebut kampak atuh langsung cek mana teh aja gos ya nyaho saya naon bedog ari naon maneh kampak tukeran ayo suka tegelut tukeran nu hiji balik mah bedog apa sioreng sarua sieun nah tuh sia kira tah aya dongeng di nungunaheun dongeng kuya euy aya kuya tiluan tilu kuya teh nu gede duan nu leutik hiji ari kabehna teh ngarobrol urang mah hayang ngajaran cenah ka restoran hayu tapi kulantaran duitna seutik tong nanaon urang pesen minumannya limunnya isa botol sewa hayu dat minum barang rek minum pisan ai perek teh hujan gede cek hujan nu gede hiji teh hujan gede euy balik mah payung heula cenah atuh ambung urang mah mana ya tuh cenah moal mana teh nu leutik urang ambung sieun ke urang init nyokot payung limun aing diinum kumaha moal aing mah janji bener lamun diinum urang moal tulus nyokot payung nya sok leos tungguan sajam 2 jam can balik-balik 3 jam nepi ka setengah poe nepi ka hampir isukna cek nu duaan teh da beuh wae si eta mah nginum euy ayu barang rek regot pisan aya teh leutik ti kolong meja sok diinum moal tulus nyokot payung can ini sia teh ayo we ngedepong awas gining bisa eta mah cek nu gede teh can init aduh matak dongeng Sunda mah nya kan dongeng Sunda mah euy eta aki-aki digebrus teh cing atuh lah anu aki-aki dina kapal apa nanya aki-aki teh gebrus lain aki-aki nu teh gebrusna batu keur ngangklung na kapal laut kucubar teh nu teh kecebur atuh ribut kabeh tulungan eueuh wani aya aki-aki saurang jogo ajelem kerbek getewak atuh gancang pusara di alalungan tambang kerbek diangkat ka luhur waduh salamat eta aki-aki pada muji waduh terima kasih aki lamun eueuh aki mah silakan pahlawan aki mah hebat muji ari mah nuhun pisan muji eta aki-aki nanti kitu-kitu ngaran gegebes leungeunna teh adik-adik sia muji sabieun nyundrungan aing sabieun nyundrungan aing sia rek lain pahlawan dijongklok asa gini sabieun nyundrungan aing cuma dipolotot balik dikira teh pahlawan padahal lain pahlawan memang manehna mah aya nu nyundrungeun tiba bareng kayak kejubar udah ngaranna gitu kumaha atuh da mureuna ngadu urang mah oke dongeng mah da loba atuh ya, tapi Kang jadi matak di mana wae boh saha wae Kang ari ngadongeng Sunda begitu nya heuh geunah wae kana hatena gitu da nyentuh ge kana hatena sok anu urang Sunda umumna rata-rata urang Sunda mah sok jarorang tapi jorang nyeni teh nya contoh we mun aya lagu ge sok dulug-duglag tubak motor ka Banjaran dudug-duglag ku dokter di Podaran tapi eta teh hiji naon nya model lain hinaan tapi bisa ngeunahkeun ka sararea kitu bisa nyarikeun sararea kitu cek si utuh nu di Podaran panyakitna nya tuh da urang teh aya lebah dinya mah ngaranna ge dongeng urang Sunda mah ngeunaheun urang Sunda teh beuki seuri mun anu ngabring jelema katempo untuna seserian urang Sunda pasti eta pasti da urang Sunda mah dina kaayaan keur ripuh ge masih keneh seuri ta eta anu anehna teh masih keneh heuh cek urang mah dipikir-pikir dina kaayaan susah ge masih keneh seuri urang Sunda sok tingali urang hiji waktu ningali tukang bajigur gitu nya dagang tukang bakso lain bajigur ngaliwat kana galengan leueur ti soledad ti jubar eta urang kalau sirina teh nempo manehna raroesan makan bakso jadi lain hayang mah ada nukei tah urang Sunda sakitu dina penderitaan ge keugeuh hayang seri kaget urang mah aduh ya sok eta kacita bakso kebaliwet aya naon mah teh naon kan mungguna unggul apaan ke jelema kemana wae sia teh nanya ka wetan ngajawab ka kulon
Tak ieu anu rewa mah pan aya jelema urang kampung bodoh kok. Urang kampung bodoh atuh kakarak dibawa ka kota mulai Bandung kota gede ka Jakarta. Mana sok aya geuning anu di toko baju anu sok make patung kai make baju. Samaruk beureun jelema. Jauh ngaliwat pun can aden. Ih cenah dargi urang kota mun teu nemalan, bari balik deui pun can aden teu nemalan. Sampurkeun mah dicabakan ieu geuning kai. Atuh aing nu goblok belegu aing. Geus we. Asup ka toko sajen. Didinya aya nu boga toko. Keur nangtung nipu deui kaya sia. Eta bari ngaliwat jauh dipletak ka tarangna kai sia teh. Jadi gaplok. Mau katipu aing mau pepentenan sia teh kai pletak. Teh nya eta menjelmanya anu bogana. Betik teh. Jo pletak tadi takwa teu pugu-pugu tah. Eta teh sabarna mah kade ari urang Sunda teh kitu lamun heureuna sok aduh dah tuh kabina-bina teh atuh mesin kumaha ge ya atuh da urang teh nya kok halah sok pikasirieun kaya wae ampun ieu mah tah urang ngadongeng teh mending geus ka itu ka dieu jeung ngadongeng ampun ieu mah da dongeng teh pikasirieun urang Sunda mah lamun jigana mun teu nyeun pikasirieun di luar negeri ge mana inget teh di jalan ti sini ka Katung sasirieun paduli tinggal di Australia di mana lah aing mah teu wasiri urang ngaliwat ka nyusut balas universitas teh eta uninya ngaliwat ka dinya eta nu ciciuman bersihana pun tangkal apa mangsa urang mulain kitu cing ieu mah toy mantong di luar sia teh lain siban kumaha lain oke jeung cing eta euy di mah Nyarempot tenang. Asa hirup. Nya euy, aduh urang mah ampun Gusti. Ini ka kamera 5an. Abdi akang Kang Sambas ka utupnya ari teh. Ciwa. Nya. Wah, eta mah. Nah, teu barangkali teh cenah teh tukang gelut di mana cenah demarakan sarua gitu. Pas datang itu pan akang tara biasa kana sepi. Maklum di kamera teh, atuh kamera teh kota sepi, kota politik. Langsung amak baik balik di sini kaki cross nah tidak rame di balik dia lagi langsung bersiat isu tadi balik nih Aduh orang kemengan ampun emang ada euy jeung taku belegug-belegugna si Samas teh belegug pisan baloho we aing ngan awe tamun awe geulis sok ngobrol jeung sia lieur aing mah euy nyaho ti mana tuh ngaran aing teh jual hani belegug Hani teh sayang sia teh. Lain ngaran aing Hani. Tah jeung si Mang Patah ka Australia mah almarhum ingat rek init keluar eta kunci kamar tong dibawa atuh piapekeun tuh ke pelayan hotel jauh gidi gerarasaan di Indonesia. Geus datang ka itu ka resepsionis. Bule teu ngarti. Nanti ka dewan teh mari ngasang-ngasang kunci. Kunci. Si itu na tengah ulung. Maksudnya tadi. Kunci. balik cari kakak si akak nah di mana atuh da euy ngariung ye urang si Kusman anu boleh hiji tah jeung boleh keur ngobrol-ngobrol si Patah ngiluan kenalkeun si Kusman ngiceupan ngaleos urang ngaleos tinggal si Patah duaan tah diantep teu bisa bahasa Inggris da eta mangan aku lila-lila cengkat sia tarek malodaran aing doraka bisa naon teu nyaho tuh si teh ka aing nyorok ngajak ngomong cenah aduh urang ingat alah aing di luar negeri teh ngeunana teh bebas euy tadi udah kasusah aduh aing ngawas Gusti nepi ka kieu mus ngaleungit panitia nanya kalau bek dibawa ka mana si akang buka teuing si tong nanyakeun lah ngaleungit oh da atuh rek naon urangnya rek naon cicing di luar negeri nganu cicing di penginapan karudat-rudat aing ceceleng-cengane keluar ku mah engke we cing teh lah da moal nyasab diatur kedek suka cokot antep aduh siksa itu nah udah dia udah antep suka dibalik dicokot dah siobek mah urang dituna we di imah jelema euy jalan urang teh nyaho gang-gang naon jalan-jalan naon balik ku kulinting hatak sih gede teu nyaho ka mana balik aing ider-iderane ulin ku mah engke we cek urang mah bae kumaha engke daya polisi ieu. Aduh, nanyakeun ka polisi, teu nyaho rek ngomong naon, rek nanyakeun naon. Oh, may I naon tungtungna teh yang dipotret teh polisi. Cek polisi teh, oh silakan strek. Adi geus balik. Nah, aing teh jadi dipotret.